Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Farman dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 4 semester 2. Ayeuna urang belajar maca sajak anu judulna maen pingpong. Mangga anu kuasan subscribe heula. Matur nuhun. Wilujeng nyakseni. Tujuan pembelajaran ayeuna anu kahiji nyaeta maca sajak kalayan hade. Anu kadua neangan sajak dina majalah, koran atawa internet. Maca sajak kalawan hade. Ayeuna hayu urang diajar maca sajak. Hidup tangtu geus apal yen sajak teh nyaeta salah sahiji wangun karya sastra. Tah dina macakeun karya sastra ulah poho hidup kudu macakeunana kalawan bener, sora jeung lentongna atanapi lafal jeung intonasi. Ayeuna pek hidup baca sajak di handap ieu. Satu acan urang maca sajak pek regepkeun heula. Dina maca sajak urang kudu nitenan lafal jeung lentongna. Lian ti eta oge urang kudu hafal heula kana eusi sajakna. Naha eusina teh pika sediheun, mere sumanget atawa pika gumbiraeun. Lamun sajakna pika sediheun, dina pepeta atanapi mimik raut muka jeung cara macana kudu pika sediheun. Kitu deui lamun eusi sajakna mere sumanget, dina pepeta jeung cara macana kudu sumanget. Pek ku hidup regepkeun sajak di handap ieu. Sajak nu judulna maen pingpong. Maen pingpong. Tok tak tok tak tok tak. Bal laluncatan kaditu kadieu. Ditepak ku Andri, ditampanan ku Abdi. Tok tak tok tak. Tong balangah saur palatih. Muhun mangga tapi sesah. Abdi ngesang kaos baseuh. Gorolong gorolong gorolong. Bal pingpong ngagorolong. Diudag ku Abdi. Nu nongton ngeprokan Andri. Abdi ngesang. Tok tak tok tak gorolong. Bal ngagorolong teka tampanan ku Andri. Nu nongton ngeprokan Abdi. Abdi beuki sumanget, beuki kesangan. Kenging Haris Setiadi. Pancen pek ku hidup tulis dina buku pancena. Anu kahiji tulis sajak nu judulna maen pingpong. Anu kadua teangan sajak Sunda nu aya dina buku atawa koran atawa internet. Pek ku hidup salin sajakna. Tuluy bacakeun kalawan bedas, kirim videona. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengse pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.